Beres kekeret, beres ngarendos, ini ku aku langsung digoreng ya. Karena me bisa langsung diemam gitu ya. Pokoknya mah beres masak kentang, lanjut iya ngegoreng di tempe ya. Goreng tempe dugi kabeak si tempe na. Beres ngegoreng tempe, iya aku langsung naon atuh ngoseng samara anu dina coet geuningan ya, sok lebar geuning tinggal di aduh na coetna teh dicayan heula. Lebar samara ya, tong poho ta etana perbumbuan alias seasoning ngijeun anjir. Abuskeun si kentang, kecap, terus tong poho tah si seasoning si seasoning anjir mun papuliwat ngomong kitu ge aing mah apal-apal geus beres we cenah tuh aduh panas anjir ngebul keneh ieu teh leungeunna aing mah panas-panas.